kejadian teh memang kealaman ku sim kuring jeung menjadi babaturan sim kuring. Ya nu pastina ieu kejadian memang kisah nyata bari jeung kealaman ku kuring jeung menjadi babaturan. Jeung deui moal mantap poho pikeun sim kuring. Sabab tapi kaayana ge kuring masih keneh kaingat. Tapi acana kuring bakal ngenalkeun diri. Nya ari ngalancung kuring teh nu katelama Aceng. Kuring asli orang Cisarua. Patna kuring Cisarwana daerah Barukai. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasohorang ku sim kuring jeung menjadi babaturan. Kieu nu awal caritana. Hiji wancing anu bestari kaayana harita kuring keur di warung. Nya tepatna tukang gorengan. Jam 1 beurang kuring keur kaayaan ngopi, malah sakaligus keur dahar gorengan. Teu lila katampo ku sim kuring menjadi babaturan di pajauhan leumpang. Nya eta nu ngaranna si Acong. Sidik manehanana ge katampona ku kuring bari jeung mawa kertas. Brother, kadieu heula atuh, meniru rusuhan pisan. Naon aya si laing, keur naon di dinya? Kadaleuna ku maneh keur naon? Sidik urang mah keur ngopi, kadieu bisa ngopi? Mah, kebenaran lagi. Kuku urang tadi di bayar tadi diberi kopi, akhirnya kebenaran aya si Aceng diberi kopi. Terus di mana aya si laing meniru rusuhan kitu ieu kertas naon? Iya kertas iya anu jangan ngaronda. Naik itu si lain tes di mana? Kapan tes di RT? Ku RT teh kebenaran diberi ieu jadwal ronda nu anyar. Usabab ayeuna geus beki loba euy, bangsat. Malahan pas RT 3 mah sakaligus sapeting RT 3 motor nu leungit anu ngalontrak. Oh, piraku. Ih, bener urang mah. Sok atuh pesan bae kopi bisa ngopi heula. Oh, bagus bro, bagus. Bi, kopi bi. Mangga. Kopi naon? Biasa we, kapal kaduruk. Oh, sok. Nah, terus mana cek RT kumaha? Pokoknya mah kieu we tidak ditapelkeun di pos. Sangkan jadwal ngaronda teh diayakeun deui ayeuna mah. Urang aya. Ya aya tuh imah. Laku eueuh. Ai urang saha wae euy. Nah, maneh ieu. Maneh mah kebenaran malam Jumaah bagianana. Jika ningali urang maneh. Terus si Apud. Terus si Koko, Singko. Kok saha? Eta si Engko bener entog. Oh, si Engko anu ngingu entog. Barang jeung urang. Nya heueuh atuh si laing malah jeung urang sagala. Barang geus nyaho bahwa nu jadi babaturan kuring teh nyaeta si Acong. Mawa jadwal ngaronda atuh sim kuring ge tuluy we ningalian. Malahan kabeneran harita sim kuring teh saregu jeung manehanana. Nya ninggal dina poek mis malam Jumaah. Barang geus kitu atuh kuring ngobrol we terus ngaler ngidul jeung nuju babaturan sabari ngopi di salah sahiji warung anu aya di lembur kuring. Wanci ge beki lila beki purit atuh si Acong ge tuluy we ninggalkeun eta patempatan. Nya lenge anggar sarua tuluy we balik ka imah. Aduh, aing geus kieu mah brother, pokokna mah urang ayeuna ka pos rek ngabakeun ieu. Bisi kaburiteun teuing. Heueuh urang ge balik lah. Kewe siapkeun we. Opieunana jangan ngaronda mah malam Jumaah lain. Ya heueuh ai mah nya. Oke lah, oke. Singkat cerita atau waktu ge harita teh ninggang dina poe Kemis malam Jumaah
kebenaran kuring ge bagian ngaronda sebuat kuring keur di imah ya kurang lebih jam 4-an nya nah atuh ngadak-adak beturun hujan. Cuaca teh bet goreng atuh bagian orang ngaronda kieu pake jeung hujan menilila garanggas kuring sabari kuring nongong keluar kulantaran hujan harita teh meuli gede kayaanana nya mun disebutkeun mah seueur baladna hujan teh. Ayolah sugan weng kemaraat cek pikir kuring. Berhubung waktu ge masih rada keneh kana peuting atuhnya nu antuk nama sim kuring ge tuluy we kadengan di imah malah teu karasa tepi ka sarena. Barang geus kitu atuh kuring ge lilir tina sare nya atuh kuring ge tuluy we pakorejakeun kulantaran kuring kainget bahwa ayeuna teh bagian kuring jadwal ngaronda. Barang kuring keluar ti kamar kuring nempo keluar memang kenyataanana geus raat atau hujan bari jeung kaayana teh geus peuting nya atuh nu antukna mah kuring ge tuluy we ngareret kana jam si horeng tina jam kuring nempo teh jam 8 peuting. Alah nah geus jam 8 wae. Aduh kieu mah urang bisa didanda ku RT teu ngaronda mah. Cek gerantos kuring bari kuring pahibut nyangan sarung nyadu dimaksud kuring arek ka pos aek ngaronda. Barang geus kitu atuh sim kuring ge tuluy we keluar ti imah nyadu dimaksud arek ka pos teh. Kuring leumpang balik ke ciplikan kulantaran tes hujan kayanana. Kebenaran aya lokasi posna teh nya lumayan rada jauh ti mesin kuring nya atuh nu antuk mah kuringnya malipir-malipir egang we kayanana. Kasampak barang kuring geus tepi ka pos nya nah bet eueuh sasaha atuh kuring ge tuluy ngalongokan beki deukeut deui. Kemana barudak cenah ngomong naik ngaronda si Acong si Apud si Koko. Eta sanu ngarengkol barang kuring angsrog pisan katempo ku kuring aya nu ngarengkol bari jeung disalimut ku sarung nya atuh nu antukna mah ku kuring ge digudag-gudag eta jelema. Barang digudag-gudag si horeng eta teh salah babaturan sim kuring nyata nu ngaranna si Aput teh. Urang weh. Aduh. Mana kuringan? Maneh mah. Maneh teh irahnya geus aya di dieu wae. Udah mah tidak bisa oge tuluy kampus ka dieu. Pada nubuan baturna becan datang. Kitu ayeuna bagian maneh sarua? Baca wae tutuna pelangna tingali jadwalna. Geuning aya maneh. Kemana si Acong can datang? Teuing, wong nama arek maneh lagi ngaronda. Gitu. Dari ris teh hujan kieu mah mun dicempling kieu lembur. Nya heueuh teh maneh. Kapan sidik ente teh malam Jumaah? Batur mah biasa we sunah Rasul we kieu mah. Coba diberi khawatiris pan indah hoy. Duh mana mau kau bibitan urang atuh maneh. Sahabat kuring ngobrol yang nuju di babaturan nyata si Aput. Katingali ku kuring ringkang-ringkang salah sahiji babaturan kuring nyata si Acong. Malah kayahanana teh manehanana bari jeung mawa goreng sampe, bari jeung mawa termos segala. Atau kuring ngerasa ato kulantaran aya opieun. Barang geus kitu atuh si Acong teh gogorowo. Weh, sugan teh moal ngaronda maneh teh euy. Nya ngaronda atuh ai maneh kapan sidik keamanan kampung mah kudu dijaga ku urang lembur sararea. Ulah ngandalkeun polisi wae urang ge kudu siap-siap ngajaga lembur.
Ya ho eta tuh warga anu halus mah. Mani apun. Sugan teh moal mana teh. Oh, orang teh tadi malah titas isya urang mangges ka dieu. Oh teh, urang mau goreng sambal ya bisa karopi. Kebenaran kitu mah. Urang lapar bu. Lain ieu teh urang teh nanti luan gitu. Henteu kapanan setiap poe teh aya opatan saraguna teh. Ya kebenaran maneh mah urang, maneh terus ieu ya Cilepeung. Oh, naik mana? Ngomong Cilepeung mana genan geus buguh. Oh, iya, tungsing ya mah. Ingat udah mana mah Cilepeung. Oh, kajeun. Terus hiji deui teh si Koko. Wah, si Koko eta anu bukan entog, bener entog. Ya heueuh. Wah, datang jam eta maju. Mau datang. Teh si jama Islam. Islam kumaha ieu maneh? Urang pepanggih keur ira kamari burit. Cek urang teh ditanya kok keur naon. Terus kumaha cenah? Keur maraban entog atuh ieu maneh piraku teu katempo mah. Cek si Koko ka urang ngomong kitu. Cek urang teh jeung naon kok parabna entog teh lumayan behut cenah dicampuran ku roti cenah. Pan gelo lain piraku entog di bere hut campuran ku roti. Oh nya, itu udah gelo gitu mah. Anu mentek anehna deui ka si Koko eta. Aya entog keur beger. Keur ditumpakan, nah atuh bet kalah digebah. Gitu. Tah naon bet kalah digebah. Kopon cenah cek si Koko teh. Cik atuh cenah mun aik beger ge ulah hareupeun dunungan. Cenah pan sidik dunungan teh duda. Meureun gaceng nempo eta entog. Bisa gitu. Muntek cek urang mah jigana si Koko moal datang. Oh jika nama geus penting kieu komo kayanana. Oh, pada toge urang niteh ke maneh. Logo urang mah ulah hayang jeung si Koko. Kajenting jeung Mang Mamat mun arek ge. Maneh montong-montongan bae. Ya lain kumaha ieu urang mah sabal nempo Mang Mamat mah. Oh kitu. Nya teu katingali ku si laing sungutna sakitu jeblehna. Bari jeung calawakna teh gede. Teu kop aya opieun. Meureun beak manehanana mah da manehanana mah calawakna gede. Pira aku atuh meureun ngagehan we aya kanu jadi babaturan mah coy. Kamari be urang keur ulin di Cekokom. Kabenaran Cekokom teh mawa martabak 1 meter. Aya Mang Mamat. Kita martabak 1 meter panjangna. Asup kabeh kana biwina da kulantaran biwina calawakna gede. Mata kurang kehayang bareng yang Mang Mamat. Gitu mah ramo gitu. Sarobe juga maneh. Nya nu mantak jadi sieun mah mun Mang Mamat bareng jeung urang teu kaupaya opieun. Di pos mun ledis we kumanehanana. Nya nu mantak paurna mah deui bisi opieun ke kalah ka kenterongan bisi kalah disantap ku Mang Mamat da urang mah nyaho eta sungutna gede. Jebleh. Geus anu aing nyaritakeun urang kalayang jari. Teu karasa waktu ge beki lila beki peuting malah kayanana angin ieu ting hariuk. Nebak kana dada kuring teh karasa pisan tirisna. Teu lila atuh barang geus kitu si Acong tuluy we cangkat tina diukna. Malahan manehanana teh ngomong ka kuring duaan bahwa manehanana teh nyeri beuteung ngarek kecai. Ayo aing nyeri euceung ge urang hayang sing heula euy. Kemana ya mana? Orang nyising heula. Kapan baru kuriling guys ya? Nyising heula sagodong. Teu kadinya bira ge aya kapan anu Cekokom kamar mandina tadi dinya di luar. Berdua we juga tuh. Teu lila anu jadi babaturan sim kuring ge tuluy we ini tinggalkeun kuring. Yang dia maksud rek ka kamar mandi teh.
Barang geus kitu kadenge kukuring bet aya suara kentrongan. Nyanaha eta kentrongan teh bari gila beuki deukeut. Si horeng eta teh Mas Tejo nyaeta tukang bakso cuangki. Kabenaran pisan keur kuring teh kayanana harita teh tiris. Jeung deui kuring ngarasa hayang bakso. Nya nu antuk mah kukuring eta bakso Mas Tejo teh ditungguan. Dengekeun kumaneh? Jiga suara bakso tah siga Mas Tejo lain nu dagang bakso teh di lembur urang teh. Gitu. Henteu urang ek meuli euy. Kayaknya ngaliwat ka dia imane. Oh gitu. Katempo kusim kuring eta Mas Tejo ringkang-ringkang yang udah maksud bari nanang eta bakso. Mas, aya kana bakso teh? Waduh, kini tumben-tumbenan ana sing ronda. Bakso, ya si anak, akeh ya. Oh, atau ai kitu mah urang meuli ya. Siap. Kane anak meuli deui maneh. Kami sekalian di Dion. Urang ge meuli atuh Mang, sok panggieunkeun. Nya tunu antukna eta Mas Tejo ge tuluy benyeun bakso jangan kuring duaan. Barang geus kitu teu lagi rengse eta nyeun bakso teh nya nu antukna disuguhkeun ka kuring duaan. Nya tuh lamun kitu carana urang ngarep ngiter deui engke ku urang ieu disamper ringkokna. Nya. Oh, siap atuh Mas. Tapi ya bayar ulah, bising ke urang poo, duit lah ulah. Urang cuma ke duit Mas, nganjuk bela tuh. Oh, mana mah kana gitu bae. Mana mah gitu bae tara bayar. Unggal jajan bakso tara bayar. Geus kajeng ke kurang pamayarkeun. Yo, sabaran Mas. Kabehna 12.000. Murah we kena perempuan aduh. Oh, itu yang murah. Lawan mana mah tara bayar. Ngertine kowe pangan dhewe. Bayar mulane ya. Tuh nu antukna kuring ge tuluy we mulak eta bakso. Nya si Mas Tejo ge ninggalkeun tempat eta kulantaran manehanana pacar ngidar deui. Barang geus kitu atuh nu jadi babaturan sing kuring ge nyata si Acong beres di kamar mandi tuluy nyamperkeun ka kuring. Waduh, ayo manehna abet meuli bakso doan kitu euy. Bakso saha ieu? Pameuli atuh bieu cikene ka Mas Tejo di lembur urang teh sok Saha? Mas Tejo. Barang kuring nyebutkeun nu aran Mas Tejo nyanaha nu jadi babaturan kuring teh si Acong bet ngajenghok. Bari jeung manehanana teh ngadak-adak bet siga nu nembongkeun rasa kasieun. Mas Tejo. Heeh. Oi, mana ieu basuna ngeunah ieu? Kapan sidik Mas Tejo mah kemarin geus paeh hai si laing ketabrak mobil. Malah ayeuna teh mun teu salah mah ketujuhna teh tadi murid. Ah, piraku. Barang kuring ngadenge menjadi babaturan nyebutkeun bahwa Mas Tejo teh geus paeh. Geus maot, geus teu aya di kieuna. Kuring ngajenghok. Terus ai bieun dagang bakso saha? Sidik kapan Mas Tejo eta teh? Mana mah teu percaya. Barang kuring ngadenge sama da kitu deui, kuring ge tuluy we ngareret nyaeta ka mangkok anu aya baksoan. Barang kuring nempok kana mangkok nyeunah kayaanana teh bet robah. Kuring nempok mie teh bet jadi cacing malah kanyataanana eta bakso di pura kuring teh bet mata. Udah nah ya menjadi cacing kieu lur. Kota nu tadi saha berarti juringna gitu cara nama. Heeh. Aduh, ieu kuring tuluy ngalungkeun eta mangkok kulantaran kuring ngarasa panik. Nempo eta mangkok kayanana bet cacing atuh kuring ge ngarasa sebel bari jeung utah sapada harita. Aduh. Eta mah berarti juring lur gitu mah. Barang kuring ke ngarasakeun panik sama da kitu
Ya nah, eta Mas Tejo teh bet ngebelegedeg nemongan kuring tiluan berjeng kaayaan anak teh beungeutna rusak, malah otak lagi bari jilan pinuku getih. Aduh, dulur itu gedingan tukang bakso dia teh datang deui ka dia, kuring lompat separan-paran malah nggak ada tempat-tempatan kulantaran kuring nyaho. Lamun eta Mas Tejo teh bener-bener jurigna. Aduh, tolong, Gusti nu atuh tolong. Eta Mas Tejo aya anakna. Seuri mata kasianin berijeng di barengan ku cerik sagana. Malah eta sinanggungan baso tebet ngalayang mudah-mudah ke kuring tiluan atau kuring lompat kajian semelik itu mau bikin panik deh bae. Kuring lompat separan-paran tolong Gusti tolong. Kuring lompat Astagfirullahaladzim, la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Aduh, tolong, Gusti nu atuh tolong. Tungguan. Kuring itu balik, nyata ka Imah. Jeung din jadi babaturan kuring ge nu antuk nama tuluy milu balik ka imah sim kuring ngarendong di imah sim kuring. Cek urang ge geus nu eta mah juring ka imahnya pan aja mah jadi geus paeh imahnya. Urang teh nyaho atuh lur. Itu tanggungan anak ge nyahabet bisa ngalayang mudag-mudag. Aduh, urang mah sieun jambung balik penting kene. Aduh capek. Orang milu ngendong di dianya lur. Bebandung sareng bebandung salira awit teh pangajulguan diri abdi jalan se di dia aya pesta datang teu diondang
balik tadi anter langkung jalang se di dia aya pesta datang tadi ondang balik tadi anter.